yen maut ngadodo hirup katungkul pati di langit panderi nutup catur diri. Hirup rek di pungkasan sejah hisab amalan di papak balitungan narima ganjaran atau siksaan. Nalika laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda tenulungan mau dipake tanggelan napas anu panganggesan geus kaluar tina badan batin cerik balilihan taya gesan pamuntangan. Hirup rek di pungkasan sejah hisab amalan di papak balitungan nerima ganjaran atau siksaan. Pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda tenulungan mau dipake tanggelan napas anu geus kaluar tina badan batin cerik balilihan kaya kesan pamuntangan batin cerik balilihan kesan pamuntangan.